jasaran ku Gusti Allah kita puasa di jero bulan Ramadan. Sebab cikangging Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam. Bulan Ramadan eta bulan nu ku Gusti Allah dipardukeun puasa. Disunahkeun qiyamul lail nu mantap faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayama waladatu ummu. Sajelema nu puasa di bulan Ramadan pentingna qiyamul lail tarawih motifna imanan wa ihtisaban percaya penuh jeung karena Allah teu karena makhlukna maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi keluar ti dosana bersih dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa orang salamet tina siksa Allah sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan haramahullahu jasadahu alan nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna kana neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram kana neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal kana neraka we geus. Ngan ai bungah mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu mun ditanya ye kabehan sia bunga dan teh ye asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah naon sebabna nu mantap bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong teh. Antingna gede sabolah, buukna beureum sabolah. Eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing mah lain kitu bunga ya. Kunaon? Bunga teh aing mah lain naon bukana doang. Aduh asana. Kunaon mah? Rujak. Di dia sirup, di dia kopi, di dia susu. Hampir aing teu bisa salat maghrib. Eta doang tah aing bunga teh. Aduh, macam-macam aing saurang mah lain aing mah bunga puasa teh. Sahur doang sahur. Kuna ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya. Tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon. Ciloknya heubeurang. Eta bae nganyaot maghrib bae. Ambo pohara aja. Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Mantap kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa nu geus jeung nu encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh
gagah bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan kakarak wih ya mantepnya urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang aya anu biasa-biasa bae ka urang aya anu sebel kadatangan jelema teh aya anu datangna ka urang ngabungah jasa di mana datang sonokna luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan diliwihan bahkan ngajanggihan di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik teh asana ka ditu nama ecak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun ieu mah kieu ka mananya Pak Haji nu eta teh tah di arep-arep sebab bunga aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo beres tadi aya nu ka dinya dengan moal ceurik doang mawa ceurik ka dinya teh kunaon penta tulung jakenan anak geus asup sakola kurang duit 2 juta nu kamari ge can dibayar ya kuareng minta tulung deui bae tah eta mah lamun datang deui teh bebeja ka pamajikan bebeja ka haji eueuh kitu eta teh tamu teh macem-macem ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere tapi baheula nu kuari mah lain justru atasan teh neken ka bawahan bolon kuari mah baheula mah mun kadatangan pimpro teh bunga tapi kuari mah mun kadatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundatan malulu eta di ditu di Malaysia menang niru di Indonesia eta ge sarua baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang bupatihna tah jang anuna kuari mah bupati ke telepon ka camat kondisikan saya mau datang goblok teh tah bupati eta di Lampung tah mah kos kitu menang niru di dieu di Jakarta jadi kos karar itu kuari mah tah baheula mah lamun di sakolahan deuk datang penilik wah eta guru bunga kabeh budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu dek dibere penerangan tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru kuari mah pendidik datang ka sakolahan nya menta dikondisikeun tol di goblok eta di ditu di Jogja teh mah sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu nariruna Yahudi bae kabeh jadi teu bunga budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu merangkat irisan tungtungna manu ditekenna orok kondisikan buat atasan kita jadi karar itu ya seuri heueuh meureun tah kajian kumaha teh guru tanu seuri guru kajian guru tetep cali berlain deui nu beres mudah-mudahan ku ayeuna pangajian ieu jadi barere bawahan jeung atasan beres rakyatna jeung pejabatna beres muridna jeung guruna beres kuari mah boro-boro deuk kadatangan bupati atau atasan boro-boro deuk kadatangan pimpro boro-boro deuk kadatangan pendidik ieu bawahan teh sangkilang murid deuk kadatangan guru nirisan murid deuk kadatangan guru nirisan emang kunaon urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar kuari deuk datang deuk embe asana ieu guru begitu teh eta kiai eta bangsa kiai Golkar biasana guru teh masyaallah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu nya nama mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes dareung tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya eta teh bunga kitu teh aya teh guru bae ge salah guru ngaji bae ge salah kiai bae ge salah oh atuh ka ditu nang sangat didik ke di Indonesia sehingga deuk kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa
Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai. Anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Ngan ieu mah preman bersorban. Lamun di itu PNS mah preman berdasi. Lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah. Berani maju demi Allah. Berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah subhanahu. Atributna bebas. Dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngalulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah cak urang pahara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan teh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para rese jasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab gama terus ke istana jurusanana. Antupkeun welanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun loba biasa. Urang teh na apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener eueuh jang ngarantena, bebeja ka kula, siap pula pangodokan aya keneh. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya teu nyahoeun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajeg teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pan ada setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, iya setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin jeung setan raja-raja na adapun anak buahna malah satir anak buahna sama. Ceknya diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun rajana dirantai bener-bener nu ditangkal kayu. Nu di non guha dirantai anu di laut di batu anu di tanggal caringin roboh tanggal caringin duruan teh macem-macem aya anak buah nama teh sabaraha ieu ceukna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun aya anu setan dirantai teh lamun urang na puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasa na sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah
Bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidati sayatin wa mawlatul jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Bulikat abwabun nar, lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka, bahkan wa futihat abwabul jannah, lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa, nomor kedua bisa ngarantai setan jeung jin, nomor katiluna bisa nutupan neraka, lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babur. Hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat abwabul jannah, lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh, moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula. Ketika orang asup ka surga geus ngararinum, geus teu hayang nginum naon. Eueuh dahaga saeutik-saeutik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun, dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan. 100.000 manusia per hari keluar di neraka. Anu mestina disiksa ya. Ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manehanana bisa dikasorgakeun bebas tina neraka. Ya Allah. Mentek gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan. Maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi amat. Allah bae, Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teh teu ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu ebek dikawin ku batur eta urang datang ka kuari jungkelitna tolol teh. Ulah kitu atawa deuk meunang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal deuk Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa, minta hampura ka dulur, minta hampura ka tetangga, minta hampura ka sesama. Ieu adalah budaya Jakarta tah. Ieu maksudna Allah bae ngahampura, ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna. Aduh kaji gitu kumaha. Ku geus bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masya Allah. Nah, cek tadi gesah jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasbih, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandana siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri gitu kayak ini. Titah ku komandana siap dan. Titah puasa. Tidak siap loh. Waduh, eta lamun dititah ku komandan mah
Titaku bupati bae bawahan anak, siap Bapak, saya laksanakan. Titaku gubernur, siap. Awewe gubernur lalaki, kiai itu diberi duitnya, siap. Taronya siapa? Siap. Teta di parentaku jelema mah siap dam. Tapi di parentaku Allah, sakitu make baret berem di dia. Di dia lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dia. Tidak ku Allah mante siap dan kita ulah korupsi ente, tapi ku komandan mah siap dan Masya Allah eta mah deres pimpinan ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang urang bojong hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot kaje mohon seberapa itu balik oh sakumaha ditanya ku dan Ramil berapa itu balik ya dihitung baik neng hitung baik di mana baik gua ya jadi mana di itu ada setengah bulan itu baliknya itu baru naik ke hitung mah ya kan ke kamar ya nah kamar di kamarnya nah bubuka nu kolotnya ada bubuka ayo cari bareng dia bulan puasa dia itu balik sekalian kesempatan kumata cakna siap dan atau kira-kira dititah kulo kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteung ngadayut kumis nama blang jenggotna tempong neangan warteg nu teu kadeulean suku Masya Allah. Coba dele ku urang aya budak detik umurna kakarak 89 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nyana teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus pogoh loba jasa tama SD ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa di pasar Kamis gitu sama dina aya nage sama kiriman ti Cikupa sama ya Allah mun dipikir ke orang ibadah teh kos kitu kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge eta bae eta Ki Haji titah kuno kolot siap dan tapi titah puasa mah lah Masya Allah iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagan bahkan ditambahan deui la khulufu famissaim atyabu indallah min lihil miski bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik Masya Allah coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkan jeung minyak misik coba ke ieu ka Kangjeng Nabi barang diambean jah henteu jadi mah bau kadal paringanan aya indallahan atyab wa indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski ibatan ambu minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa cek malaikat Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul model para nabi model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran aya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum ya PKS bagus percayaan ka waliullah Wahabi itu percayaan ka waliullah nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah ka Syekh Abdul Qadir waliullah kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta teh dia ih lalawana emang umaha gitu wali teu puguh teu karuh
kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti tadi Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa yang loba-loba di Indonesia jenah ieu kuaripan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh aya jin di dieu ge termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu famusaim atyabu indallah min rihil mis ya Allah lisaini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna wa farhatun hina yalqarbah kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah panggil ge Junaid dikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Ned iya abdi buku baratahun hirup Ned lalu bawa omong ayat tulisan nabi dinya cetlet pan tenang amat net atuh kula mah salat biasa puasa biasa gimana imanet kupa azo kapuri citra ente pernah tadi ngan ngutus doang paling amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke mah kaku ku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kabeh nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah ieu horenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa gitulah kagagahan bulan Ramadan manu jelas mak dek mawa urang dibawa kana kasalamatan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka surga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa mudah-mudahan urang kabehan diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan intinya orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam unzilat at-tauratu li sittin mabaina min Ramadan Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti wa unzilal injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan wa unzila zabur di samana asyarata khalat tanggal 19 Ramadan wa unzila al-furqan li arba'ina isrin khalat min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan jadi luar biasa bulan Ramadan urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat ditulis ku para ulama di Bukhari aya di Muslim aya jeung di hadis-hadis lain ge aya nah ieulah urang ngadengikeun pidato Kangjeng Nabi ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah
turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyama lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fi maswah wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fi maswah wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhu al-jannah wa syahrul muwasat wa syahrun ziyadati rizq man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa iskum raqabatin minan nar wa kana lahu nisfu ajrihi min ghairi an yanqasa min ajrihi shay'un. Kayak ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuat. Ieu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asana aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu jauh komoai geus urang mangsa kiaiana bae ngan engke cek mamawa HP di imah waing dia kayak kepanggih ke di imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entar dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? De Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok jelema tolol takabur teu gede hulu teu mah kopiahna ge pasti nomor 55 teu mah jelema. Soal mati pernah maca biografi nomorna ka Imam Syafi'i. Ya, atak keneh sama pasti. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge ku urang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Pan angel amat cenah. Ngaja aing. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepret panas geunaheun komo aya si dong di. Wah. Buat iiuh. Dong itu naon emang nyaho gitu nyaho. Geus datang syahrul azimun qad azallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atiqih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahunnya na mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas
Aya nu main catur babat ku cenah. Aya anu main kartu babat ku cenah. Aya nu korupsi bagi dua. Jakarta sama kos kitu mah. Henteu ieu mah henteu. Babat ku cenah. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus jadi lembu ujianna. Sasakaran Nazarudin tadi. Tak dayus. Tak deui. Bangun baturna sih nyarah kabeh. Aduh, Masya Allah. Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isin aing mah mamake dasina ge. Tambah leleb kieu, Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina. Bangun nyaan teh gregetna gitu. Sekali deui, mudah-mudahan ku ayeuna bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah, mun kadengin ku nya teh mah. Kadengin nyungkun tanawan cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cek aing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura ka nyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh iya pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Asa da balik teh heula atuh pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik. Pohara amat Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun mui na gagah ieu kan karena pelentat-pelentutna mui. Anu tiheula tanda tangan teh mui, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nyana teh tanda tangan jan teu. Apa ceknya demokrasi pan mayoritasna Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datang nyana aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah pas kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadel kopehna mancrit we wae kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat di dialah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana kulu saha kulu kepala desa sia mah ieu mah pan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram. Tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh.
Ngomong tinggal ngomong, mabok haram. Ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amr ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amr ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deureus aya keneh ngomong we di taun sakieu deureus kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap ngomong tangkap geus ngomong. Sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang. Kotor. Seuris sih naon emang gitu. Kotok aing mah. Eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi kanjeng Nabi ngarep pakola cek kanjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah eta ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah aya lailatul qadar. Insyaallah ieu mah ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul qadar deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh. Iji ke waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak dong Lailatul Qadar dong Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cedak keur teu penting-penting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji mor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade ya aduh saya orang Ciku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang wah tah aku ri budak kudu bakal grogol nih budak ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeuleuan lantaran keur mah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu
halang teu kadeuna ku cahaya jempol suku awal nanti jempol. Nah, inget Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup di dongengkeun sateuy geus daya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan. Tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar. Walaupun teu kadeuleu ku urang, tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kangjeng Nabi, ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunnah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha. Lantaran Kangjeng Nabi ceramah man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masiwa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar yen ka Allah. Kunaon teu nginum yen ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan yen ka Allah. Deres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mah pan kitu pan. Dipaksa kuno kolot ayo teu siap dan nya. Tetep bae yen ka Allah ih. Yes. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo kajian Ramadan ya. Bisa yen ka Allah. Yen ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong digembor aya datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan ditumpakan metol Masya Allah siap dan kene wae ieu bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muasad Wasyarun zadu puhur rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lain lalagaan bulan Ramadan.
Mana deui man fattara fihi shaiman kana magfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana magfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Magfirah teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kami tak aja saya Rasulullah atuh kami ge ayang beberean teh kami pantu boga teh Kangjeng Nabi walau bisi kita meratit ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang mani mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo, siring 1/2 kilo. Ieu mah loba jasa bogana, beulikeun. Masya Allah, ieu mere pangbukaan teh ya, lain leutik-leutik gajar. Aduh. Urang mah diomong kitu teh tah diomong kitu. Asana loba nu mere ieu ku. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Kira teh kudu lah hayang mere ayeuna mah lain asana ieu loba nu mere ieu bangsa Kiai Golkar memang tarolol ulah kitu kudu da urang aing ieu biar usaha aing hayang mere masyaallah kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sodako mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jeung deui kaistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na wah eta mah geus dobel lagi dombel da deui geus kalkulator hese ngitungna kalkulator teh urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah lamun urang minjem 100 juta berarti bungana teh berapa teuris yang bunga bejakeun ayo geran 100 juta gimana bungana mun ngitung kos kitu mah bisa tah hitung kurang mun ayeuna saurang ku aing dibere mun duaan ku aing dibere lamun aya santri 500 dibere mun 1000 ku aing dibere pake miskin ku aing geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal geus langsung surga bae geus mah eta lah keistimewaan bulan Ramadan ya iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara mentak qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma naftiru sha'in kami tentu boga jang mere pangbukaan qala Rasulullah te Kangjeng Rasulullah yang telah wa zat anfatara sha'iman ala tamratin syurbatin main wazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu nutratun wa akhiru aitqun minan nar sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga salegut cai bikin salegut cai boga ngan saukur saserot sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah diberi rezeki ku Gusti Allah sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala